A'udzu billahi minan nar wa min syarril kufar wa min ghadabil jabbar. Al izzatu lillah wa li rasulihi walil mu'minin. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firiqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibni sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Bapak-bapak ibu-ibu, materi ayeuna nu dibahas bab zakat ya. Margi salah sawios rukun Islam nyaeta rukun Islam anu nomor tilu nyaeta zakat gitu. Rukun dah artinya pokok arkanul Islam, pokok-pokok Islam. Tah arkanul Islam, rukun Islam diantarana nu katilu nyaeta zakat. Nah dina ayat ieu dina surat At-Taubah ayat 60 ieu jalma-jalma anu hak narima zakat disebat mustahik. Ayat 8 kahiji pakir teh nyaeta jalma anu hartana saeutik tuluy pendapatanana teh teu tangtu, aya meunang aya henteu gitu, harta teh usahana teh teu tangtu teh pakir. Anu kadua miskin, anu miskin jalma boga harta tapi saeutik tapi boga pendapatan tetap tapi pendapatanana teh kurang teu nyumponan kana pangabutuh. Boga gajih mah ngan leutik gajihna teu bisa nyumponan kana pangabutuh hirup keluarga. Tah eta miskin gitu. Fakir, miskin. Terus amilin nyaeta jalma-jalma anu ngelola zakat, ngumpulkeunana, ngabagikeunana teh amilin. Terus mualaf jalma anu anyar keneh asup Islam masih keneh perlu dibina keneh itu keimanan keislamanana. Terus deui nyaeta rikob keur ngabebaskeun hamba sahaya, keur nebus hamba sahaya. Di zamana kapungkur di zamana Rasulullah masih keneh seueur hamba sahaya, tapi dikeureueuh dibebaskeun ditebus diantarana tina zakat. Salajengna gorim jalma anu kalilit ku hutang teh tahun-tahun teu deken wae kabayar gitu dah. Aya lamun dibayarkeun kana hutang eueuh keur dahar gitu. Jadi hutang benar-benar lain nipu moal mayar hutang ieu mah, tapi benar-benar teu bisa mayar hutang tah eta gorim gitu. Terus sabilillah keur sakur perjuangan dina jalan Allah. Seperti para ustad, kanggo biaya nu santri-santri anu marasantren, nu sarakola, kanggo biaya pengajian, pangwangunan masjid, ngayakeun pangaosan, kanggo tentara perang dina jalan Allah tah eta sabilillah gitu nya sabilillah. Terus deui Ibnu Sabil teh nyaeta musafir. Nyaeta jalma-jalma anu nuju di perjalanan tuluy nahakeun musibah, hartana leungit atanapi teu cukup pikeun balik deui ka kalmurna gitu. Aya 8 asnaf tah ieu mah
mustahik yang gitu. Nah salajengna tuh ngajelaskeun ari muzaki tah kitunya muzaki. Nah di antarana dalilna nu aya dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 tah ieu dalil muzaki surat Al-Baqarah ayat 267. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hei sakur jalma nu ariman aranjeun kudu infak dan tawisna kudu zakat. Jadi infak teh aya infak wajibah nyata zakat, aya infak mandubah nyata nu lain kaasup zakat. Tina harta nu aralus, tina hasil pakasaban aranjeun. Jadi urang kan aya dagang, aya nu mungkin kasabna kasab ku jasa. Tah teh dalil yen urang di mana boga harta hasil pakasaban, rek kasabna mah tina dagang, tina pertanian, erek oge urang boga harta tina warisan. Pokona mah lamun urang boga harta lamun geus tepi kana nisab wajib zakat. Jadi ta surat Al-Baqarah ayat 267. Nah urang-urang di papai di antarana zakat harta heula kan aya zakat teh. Zakat harta anu urang geus nyampak kulantaran urang boga duit tabungan. Urang tabungan geus mencapai senilai lamun dibelikeun kana emas bisa mencapai 85 gram. Urang nabung di bank atanapi urang nyimpen di bumi, lamun eta duit geus senilai 85 gram tata hartina geus disebut nisab gitu. Sebut we lamun ayeuna upamana emas sebut heula we urang lempengkeun heula ku 2 juta. Jadi 85 gram kali 2 juta 170 juta. Mun urang boga tabungan 170 juta jeung ti mimiti nabung geus sataun maka wajib mayar zakat lobana 2,5%. Ke lamun emasna hargana naik deui nya 85 gram kalikeun deui kana harga pada hari ini pada saat zakat gitu urang cara ngajakatan duitnya gitu. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu tabunganna masih kena aya kene. Amin. Mun can aya tamaha nabung. Sae mun jalma nabung teh eta teh hidup teh terawan. Ya, terawan di kumaha lamun gering aya cadangan, lamun gering teu usaha aya cadangan. Lamun teu boga tabungan hirup teh rawan. Di mana gering nyak anyuk, di mana teu boga keur dahar nyak anyuk gitu. Jadi lamun anu boga tabungan eta teh hidup teh terawan. Mun teu boga tabungan mang rawan. Umumna mayoritas urang teh hirup teh rawan. Kitu dibere gering teh. Kitu teu bisa usaha, eueuh income gitu, eueuh cadangan. Nah, ayeuna hadis ya, aya hadis riwayat Abu Daud. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna ayyuhrija shadaqah mimma nu'idu lil bai'i gitu. Rasulullah marentahkeun yen urang teh kudu mayar zakat tina harta nu ku urang erek dijual. Jadi ieu nerangkeun zakat tijaroh. Zakat jual beli ya. Lamun tukang dagang wajib zakat. Mun urang usahana dagang, ta urang teh wajib zakat
dina waktu tutup tahun. Ya. Jadi metodena bisa sabaraha metode. Ya. Kahiji kieu we mimiti urang dagang ti iraha. Engke dina akhir dagang geus tahun hitung aset nu aya, barang-barang nu aya. Tuluy uang kas nu aya sabaraha. Tuluy uang di luar piutang anu mungkin mayar. Piutang depan aya jelema anu nganyuk anu mungkin moal mayar. Da geus sabaraha kali ditagih ge teu mayar, eta mah tong dihitung nya, tong dihitung. Jadi nu dihitung harta teh barang anu aya, tuluy uang yang ada di kas, jeung uang tagiheun gitu, piutang anu mungkin mayar. Hitung. Lamun eta dihitung aya senilai 85 gram emas, lamun ayeuna mah contona aya 180 juta barang, uang kas, uang di luar gitu. Aya 180 juta, maka ieu tukang dagang teh wajib mayar zakat. Lobana 2,5% gitu. Eta teh geus dikurangan ku hutang, pan tukang dagang mah sok boga hutang deui. Jadi geus bersihnya. Jadi 180 juta teh geus bersih oge dikurangan ku hutang. Aya keneh teh sakitu gitu. Jadi nu dihitung teh di akhir. Sabab tukang dagang mah bisa kieu. Waktu awal modal leutik barang saeutik, aya akhir tahun mencapai 180 juta atau aya nu sabalikna. Ari ngamimitian dagang teh dugikeun ka aya 200 juta. Nah, ai geus akhir tahun tekor. Ai tekor mah teu wajib zakat. Jadi cara mayar zakat mah nu dihitung teh dina akhir gitu. Ieu metode nu kahiji. Aya metode nu kaduana. Barang memeh dijual geus di zakatan. Sehingga di akhir tahun geus teu kudu zakat gitu. Eta bisa jadi cara setiap balanya. Tiap balanya tuluy ieu barang kerek dijual, memeh dijual geus di zakatan. Gitu, bisa model gitu. Ngan paling ngukur nisabna rada hese teh mah. Jadi bisa leuwih eta mah asupna kana infak. Sabab ngitung nisabna hese pan. Da jarang atuh jalma nu balanya anu dugikeun ka gede jarang pan gitunya. Itu. Nah, ayeuna hadis nu kadua nah urang bacakeun. Idza kana laka mi'ata dirhama, lamun kabuktian anjeun boga 200 dirham, 200 dirham, lamun dirham mah perak nya. Lamun boga 200 gram perak gitu, margi 1 dirham teh eta teh 2,8 gram. Wahala alaihal haul tuluy nepikeun ka tepi dipimiliki halila satahun. Haul tahun. Fafiha homsati darohim, maka wajib mayar 5 dirham. Tina 200 dirham wajib dibayar zakatna 5 dirham. Terus ini lamun dinar, mun dinar mah biasanya karena emas, ukuran emas gitu. Walaisa alaika syai, yakni pizahab, daya kewajiban tina perkara nyaeta tina emas, zahab emas, hatta yakuna laka isruna dinar, sehingga ngapi milik 20 dinar.
Nah 20 dinar teh 85 gram mun ku gram margi sadinar teh eta teh 4,25 gram sadinar teh itunya. Jadi lamun 20 dinar teh eta teh 85 gram. Wahala alai hal haul tuluy eta geus ngapi milik emas teh itu salila sataun fafiha nisfu dinar maka wajib bayar setengah dinar. Nah jadi kieu amun urang boga emas 85 gram atawa mun diduitkeun urang boga duit 170 juta mun kiwari gitu maka wajib zakat 2,5%. Nah gitu. Nah kumaha lamun emas urang anu emas urang sok dipake naon itu perhiasan kang kalung mun panangan cincin tah eta mah kan anggoeun da anggoeun mah moal dipikeun ka 80 gram jarang-jarang gitu ya biasana anu loba mah sok disimpan anu sok dianggo mah nu leutik-leutik lah sebagai perhiasan pamantes tah eta mah emas anu dipake perhiasan mari kan aya emas anu simpeneun jeung aya emas kanggo perhiasan. Lamun emas kanggo perhiasan mah erek 1 gram 2 gram 3 gram ge wajib zakat. Jadi nalika meuli misalkan 2 gram memeh dipake zakatan heula 2,5%. Mung kadituna rek dipake 10 tahun ge teu kedah zakat deui. Lamun emas simpenan mah setahun sakali kudu zakatan. Kaasup duit urang tabungan setahun sakali. Jadi sanes sakali setahun sakali eta artos kudu zakatan. Lamun eta artos teh nilaina lebih tina nisab. Jadi senilai 85 gram komo lamun leuwih gitu. Karena cenah nyimpen tabungan teh aya 200 juta nyimpen teh nya 2,5% kalikeun kana 200 juta tah eta bayarkeun gitu sebagai zakat. Nah salajengna zakat pertanian mah ya kemungkinan urang di antara jamaah aya anu sawahna rada lega kene bisa panen masih kene aya saton ya kene ya tapi rada peryogi ya dijelaskeun aya hadis riwayat Bukhari laisa fi maduna khamsati ausuqi sodaqoh pikeun jalma anu ngabogaan hasil pertanian tapi kurang ti 5 wasak tah eta mah teu wajib zakat. Jadi zakat pertanian lamun geus leuwih ti 5 wasak. Ari sawasak teh 130 kilo sawasak teh nya. Jadi lamun 5 wasak genep 150 kilo. Jadi kieu lamun urang panen pare. Kita panen pare teh genep 150 kilo. Komo lamun leuwih maka wajib bayar zakat. Sakumaha lobana? Tah mah aya 2 rupa. Lamun parena ieu sawah anu teu kudu diceboran tah ieu mah gede zakatna teh 10% gitu. Jadi naonna pertanian erek pare, erek sawit, erek kalapa,
erek hui, erek naon perkebunan anu teu kudu diairi ya panen tah da kebon cau contohna kebon cauna ge lega lamun panena mencapai 650 kg wajib zakatna 10%. Tapi lamun eta pertanian teh kudu nganalkeun di ceboran ta eta mah zakatna 5%. Jadi zakat panggede nama zakat pertanian. Nya patani mah gede zakatna tapi keun bae lah. Urang ge dipenta zakat 10% ari urang boga kebon sawit 100 hektar mah. Keun bae lah gitu nya. Kajeun teuing urang mayar zakat tapi urang lega. Kebon sawit, kebon kalapa, kebon cau, kebon hui, sawah gitunya keun bae gitu. Nya pan urang pan rek aya nu mere kan ti Arab lin. Rek aya nu mere rek sabaraha miliar beulikeun kana sawah, beulikeun kana kebon. Tah lamun panen engke wajib zakat 10% gitu. Nya pan sok aya nu mere tuh. Keuna teh bagian urang nu menang anu merekna gitu tah. Tah ieu pirang-pirang zakat. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.